gunung kelir tapi alin-alin gunung kelir wong ngawayang wah ayang manut maring dalam purba maring wayang kelir hayung sasmita calalager mucu bagja alhamdulillah dina waktu ayeuna uaten ngarasa bunga amar watasuta bunga kagiri-giri bunga anu taya papadangan dina waktu ayeuna urang bisa ngariung tepung ngumpulung di ieu patempatan teh kahiji bisa ningkatkeun naon anu disebutna silaturahmi jauh-jauh ari ngaran-ngaranna silaturahmi sing saha jalma anu mentingkeun kana anu disebut silaturahmi kahiji bakal dilobakeun rezekina anu kadua bakal dipanjangkeun umurna mudah-mudahan dina waktu ayeuna dina detik ayeuna dina poe ayeuna urang bisa ngariung mumpulung di ieu patempatan teh urang sing aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun anu karandapan ku urang jeung tahun anu anyar karandapan ku urang lincak meureun kana mangsana dina raraga milangkala kampung pintu urang bisa ngarariung di ieu patempatan teh alpukah perjuangan ti salarea gotong royong dijaga di hiji patempatan perjuangan disuklak disiklukna anu kahiji hayang ngamuludkeun dirina pribadi syukur kanu maha agung menekung kayang maha agung cek paribasana luh katingali ku urang bakating ku bunga opak gede digantungkeun terong digantungkeun peunteuy digantungkeun rupa-rupangan parete katingalina mah saeutik da meureun pupukna keur mahal ai dewek mah da sedih ningali pupuk mahal pupuk naon pupuk atau sia mah teh nyaho pupuk acan sareng mameun geunan pupuk tamah ari pupuk teh gemuk geuningan ayeuna teh urang teh kudu sing ati-ati sing waspada permana tinggal kudu sing bisa ngajaga kesehatan urang sapopoe teh urang kudu bisa ngajaga diri urang sewang-sewangan sabab ieu kejadian zaman ayeuna memang luar biasa didinya ku akibat perekonomian anu turun ku ayana penyakit nu disebutna corona naon corona teh kolorna nyahona teh kana kolor we sia ari corona teh virus atau anu disebutna teh COVID-19 tah ku ayana penyakit eta teh dewek teh kahiji efekna gede pisan ucu malaria hese usaha
hese pemasukan nepi ka pupuk mararaha atuh siniman siniwati hese nabe di cancel orang wa nu aya di jualan anu geus kawin geuningan heueuh kagoda geuningan ku perekonomian mah cacak-cacak jelema anu biasa-biasa atau jelema pangkatna anu boga usahana sewang-sewangan angger ku ekonomi turun mah efekna teh ka rumah tangga cek sok teh mah teu saeutik awewe zaman kiwari boga salaki narima keneh lalaki batur eta teh teu saeutik perselingkuhan di mana-mana di KUA loba anu cerai akibat ekonomi yuh ari jaluku amuna lagi salalaki teh pamimpin pikeun eta awewe hargaan da teu saeutik salakina keur ngebon salakina keur digawe aya awewe we narima dinu WhatsApp teh pe naon wa heueuh bahasa zaman ayeuna kuduna mah assalamualaikum geus beda zaman teh ucap kumaha kitu wa ungan aya anu bobogohan pasti mimitina teh huruf P ai kitu mah teuing naon beusi ka ditu teh aya nu disebut mimitina tinu P langsung hai tah geus tinu hai teh langsung urang mana di mana wah cilaka tos manggan bari jeung salakina mah koreh cok kuli di batur kantenan wa loba kajadian zaman ayeuna matak lamun cek dina laguna mah beda Semar baheula jeung Semar ayeuna nah hai lain nyumput isi usaha sia dekat matak cek aing ge lamun ari kawayang teh datang teh tong beurang teuing jadi ningali yang lurmi teh bogoh sia teh aja Pak naon ya jika lamun abi naon sia teh jika lamun abi bobogohan jeung neng lurmi arek di kumaha sia teh lurmi oh buat uy capot yuy si yuy mah tuh babaturan Chile Pak tadi ningali neng lurmi kumaha gulis nepi ka diwedakna ke 5 kilo kumaha make jeung 5 kilo sagala sia teh nyaan bapak duh abi teh bunga sedih bunga abi teh bapak duh beda tawakuf anu kasuhun jembar hampura anu ditedang sorry nu taya papadana bapak hampura abi anyoy hampura geus dibere dangaran-ngaranan kolot mah lautan hampura ya nuhun bapak Pak naon ya bagja nu taya papadana Pak geus abi cari sok tukang kenang gitu we di mobil kene ngepekok tukang kenang maneh meuleuh itu oh monya abi namanya cari Pak itu bisa ada si anja sila goler aduh
saingan. Padahal malum anu kasuhun nyebar hampura anu ditedak bapak jangan kene sadaya-daya ide halus aku mecak dewek ningalina ningali kumaha di bapak tuh ningali nate kahiji heueuh halus jadi RT teh manete kapake pisan ku dewek teh perjuangan jeung sagala rupa cek dina lagu jaman anu cocokan ngabela lamun ngalagu kudu puguh nadana terus anu cocokan ngabela ampun si Malek sok nyanyina anu cocokan ngabela ngabela katineung rasa suling na papan nabi ka Baghdad cinta tresna nujung-jungan dasangka disapirakeun tuluy keuneuy nah anak dewek ujung-ujung ceriki ujung masa abis jadi dicil dosa kini ke bapak gening malire budaya teh hese bapak ampuna ampuna malire budaya hese lu perlu dijaga dari pak kadang-kadang jadi RT di ibu bapak ampun salah diomongkan bener diomongkan bapak ampun ya pak sabar weka kudu kumaha yang melestarikan budaya tapi danya api itu rokatnya api itu pak yang majukan lemur yang nikahkan lemur jangan lemurnya produktif geus padami jeung RW geus padami jeung RW bukan cita-cita lemur pintu teh bapak di RW 8 teh pembangunan
yang meningkatkan pembangunan fisik yang mental fisiknya Bapak. Yang meningkatkan di bidang pertanian, di bidang usaha Bapak gitu. Yang ngelestarikan budaya Sunda. Yang ngamumule, yang ngembangkan agama. Lembur Bapak abis teh beli bingung. Ai. Geus nanya kaki anak. Da geuning kalah hese Bapak ngani bener teh udut bari can nepi. Geus nanya ka Wajojo geuningan dacar mere terudut mah teh bingung Bapak. Maka dingna ke dalam Miriam. Tah kitu Bapak abdi teh kedah kumaha Bapak. Ulah melangjang hariwang ujang. Ngaran-ngaranna kabudayaan. Perlu sapopoe dijaga kurang sabab martabat hiji bangsa diatur tina budaya. Leres Bapak. Lamun budayana awut-awutan maka bakal rusak budayana. Ya. Sabab cek aki anang teh mah miara seni tradisi ciri jalmi teh kumaha. Beulah. Saurang aki anang teh kitu Bapak. Miara seni tradisi ciri jalmi nu teu maki gitu nya. Contohna kumaha eta Bapak abi makira kuningan. Contohna model ayeuna ieu urang geus ningkatkeun kabudayaan urang sapopoe. Budaya naon lain hatina budaya beluk, lain hatina budaya jaipongan, lain hatina budaya anu disebut teh organ tunggal jeung organ tubuh. Organ tubuh Bapak. Heeh. Sabenerna kitu lain model calung kalian tulen budaya eta masih Bapak teh. Heeh. Budaya didinya ngandung hati heueuh kabiasaan urang sapopoe. Lamun urang geus ningkatkeun kabudayaan dina urang pribadi dina diri urang sewang-sewangan bakal waluya hirupna. Bakal maju hirupna, bakal ngeunah hirupna sabab bunga budaya teh. Model ayeuna urang ningkatkeun keagamaan di wilayah urang teh geus cincirining eta teh geus pikeun kahadian ka urang salarea. Eta teh budayakeun sapopoe magrib mengaji anu cek Bapak Bupati teh. Kadua mah tingkatkeun sedekah cek paribasana ulung kanu butuh nalang kanu susah negrak bari teu katebong teh sok budayakeun. Leus Bapak. Bukit nyayan pikiran gitu lebih ka jeung kolot masalah lupa ge ibadah mikna da dewek teh sabong ngomong teh jeung paribasana dewek sok ngobrol jeung tokoh dieu lembur aya Bapak Haji Aman. Bapak Haji Aman anu sakitu blok-blokan nyaah ka urang salarea. Di TV mah barang kirim jeung segala rupana katamahan kita bakal aya di nu ngirim ti Wajojo ka TV teh ja. Amin. Oge ti Mas Arwan kita bakal ngirim jeung konsonan ongkoh di Ganesha Pratama loba. Seueur. Rampak ayeuna mah. Tah, dewek teh sok badami ka jelema-jelema nu ngarti. Lain cek dewek tadi oge. Cek aki anang mah paribasana miara seni tradisi ciri jalmi teu kumaki sabab da heueuh miara budaya teh sapopoe akur jeung dulur pajek nagalur ngajaga lemur tah eta perlu ditingkatkeun ku urang. Bener nya Bapak. Heueuh tah sakitu we dewek. Mi HP sisir jeung minyak, mi HP pikir jeung niat keur ka mane cepot.
abdi bapaknya nuhune bapak yuk alus maneh teh jadi RT teh kapake ku dewek RT sabaraha maneh teh duh kada caritan tuh kada bapak RT geus mal balik iya kan pura-pura cerik teh metere boga kolot besok itu atuh da lamun di depan tara cicing lamun atuh bapak ulah kitu teh sok ada kolot teh mata lamun jeung kolot kan nurut hade goreng kolot ngomong eta anger urang teh kudu nurut nah eta gorengna ngomong kolot alusna ngomong kolot urang teh kudu nurut kadang umur unggal paling pasti we unggal dina lakon unggal naon pasti lewat teh satu papagahan dalam minggu seminggu ini lu mun alus lumpang lagi dikis kitu dah jika naon gitu ya bueuh tinggi ka Korea teh Korea Pak Haji Aman nu gede gini nu cubaku Sumar sumpang kenang marnya maradat alam non datna alam ngomong sok itu we sok pamagahan sok korean lah akiana witeh sok ngomong nanti sok pamagahan sok ieu we jadi abi mah sok pura-pura ceuri alisana manaon ya abi teh sidawala digeroan teh kapayu udah kitu tiang ning beungeut bodas awak hidung disebut pinguin lain batur mau melak seret hektaran dan melak seret dina sila tapi kaki itu tompai ika hayang itu hayang teh kudu simbak geure boga bapak teh yuh eta kamari teh pirang dijeng duit 5.000 teh mere demi anu tak kamari hayang beli gamelan teu pirang hijab duit 1 jutaan bari teh bapak Yaman we tuh Peteng kunci teu 30 kasep yoy coba bola lewe cuy ngomong lah jangan teh biasa bapak dewek teh jiga naon sok makan itu bapak mah jiga bapak Haji Aman ya bener Pak bapak mah jiga bapak Haji Aman bageun ya Pak belantok tadi Mas Hawa tiga penguin sing bener tadi teh ngobrol teh kieu bapak abi teh palewar lagi urang teh kudu nurut ka sepuh wayahna tah teh mau diberi kaji sebaiknya macam kawas buah bener aing kawas buah cek saha bapak itu pelak sere batu mah hektaran di utaran wah si kanya bapak hektaran siap dewek can turun keur ngobrol jeung bapakku sia ujug-ujug kitu nyerakeun sia teh tanggung jawab bapak itu bapak yuk nya sebenarnya tadi tak kita blok ieu Allah moal goceng heula mau digaji segani baik goceng heula ngomong naon sia teh ampun dah bapak bete siap aduh bapak biasa mewah-mewah naon ka bete ampun dah bapak bete rumah sia lupa salah ka bapak ngomong naon sia teh can nujubi mewah teuing hirup teh ka Allah bapak isok itu bapak teh tumah laku lapar geus kepayus jelema aduh bapak mau meni ngewa-ngewa kunaon ya Allah teh
moal ngapura kata jalma lamun eta jalma teu diampura lamun bapak aduh bapak bawa hasil bisa pinjam Boa. Asya karma sih bener disebut hukum karma teh gitunya Memata. mata kurang teh perlu ngajaga teh gitu lah ngomong-ngomong bahaya ini ngomong goreng komo di HP di media sosial ilmu ditewak dibui urang teh kudu bisa menerima apa adanya kedua anak kudu ngomong teh kudu dosa ujratnya ulah diaya-aya sebenarnya teh hoak bahaya teh loh dengan doa ibu-ibu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab, bulan mulut. Ngajawab masih kena anu zaman dulu. Ayo deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab nuang opak ngajawab ngan kurang kompak ya. Cing atuh kalau kompak nyamun ke tepuk tangan anu meriah belah dia ya. Woi, Marakson. neukang ngacung jeung ramo-ramo mau makan maju. Aduh alhamdulillah ya. Oh, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak bogoh. Tak bogoh. Rezeki maneh we teman-teman. Alhamdulillah ibu-ibu tos uningan sareng abi. Banyak. Ieu teh kita artis SMTV. Ibu uningan sareng abi. Untuk perkenalkan nama saya Afgan. Afgan sini, pondok nggak Afgan panjang nggak Afgan maghrib. Oh dan atau bisa, ini makan usum cikatan. Lepakin nami abi Aep. Aep. Panai nama usum singkatan. Aduh, ayeuna zaman singkatan. Bahasa direka-reka sanajan para sastra kira-kira ya kira tapi nyata naon ari kira-tanya cilok aji dicolok naon ari kira-tanya cimol aji nini naon bu kira tanda nini kita nyaun Apa? nini peot di jero aduh ulang disebut peot kan nini gitu udah baru dah pan geuning lamun kabogoh ge pen kudu boga tipe urang teh pan maneh ini baru jangan hungkul sugan menang jodoh ieu ti Jatinunggal makanya kurang Jatinunggal mah garelis lu arek ka masjid halo kakak ujung kakak aku cinta sama yang om gitu rupa-rupa ya teh anu mata itu teh ujungnya pan model ayeuna teh keur disaringkat model ayeuna tipe awewe lamun di motor we nya sepion Sepion? di tempat sepi langsung aya deui model ayeuna showbreaker digosok langsung kurker model ayeuna di lembur model ayeuna aja di lembur aya daerah di Bandung mah aya Antapani antara cinta tapi teu wani Masih anjur kan? model ayeuna aya di Cianjur
cinta yang jujur. Model ayeuna pun model ayeuna ge sare ge loba barudak teh singkat-singkat. Bucin. Budak cinta. Model bocan. Bobo cantik. Namun boy. Bobo pae. Dah gitu ai bolen. Naon bolen sok sebut orang wae. Bolen teh singkatan. Bobolen tek. Paling orang sudah mah cawoka. Ini dalam untuk cawoka mah terame. Cawoka ge singkatan. Cawokok di muka. Rupa-rupa. Tak gitu pan rupa-rupa ciri-ciri teh. Nah, urang teh pan perlu tadi ayeuna kerain mah keur zaman singkatan ya pahajaman nuju seueur zaman singkatan. Moge model ieu gini sakaya mah sok aya LGBT. Laki-laki ganteng bujurna tetes. Sok aja semua. Tah, aduh ini teh bahaya ieu. Mas Arwan sekarang ini bahaya. Banyak pergaulan bebas sampai akhirnya ada cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Ada cewek sama cewek kan? Ngadu tarumpet. Di sana nanti gitu. Geus cari deung ya ieu amit. Tak gitu. Ulah me HP euy ah. Terbarudak zaman ayeuna teh nya gitu. Oh. Aya TikTok dipake igel-igelan model ayeuna teh laguna teh aya Hello Dangdut. Gitu mah sok eleng Hello Dangdut, kopi dangdut maksudnya. Sok. Ngeunaheun kopi dangdut pada ieu. Ieu TikTok zaman ayeuna mah ieu. Ya boy. Alexis Semongko. Sinen tadi saya nyanyi mah. kita sahabat. Hah? Nurni. Allahu Akbar. Ulah sok ngaku-ngaku kitu cenah. Kaget. Dalam sadayana. Ya, lamun lagu nu sakiranna bisa dijogetan. Ulah lagu dangdut aya baheula mah dasar jodoh. Kumaha? Sok sinen kirana. Komo lamun laguna ku Neng. Neng sa? Neng ngoneng. Cok nyanyikan. Siap. Adi lagu dasar jodoh kanu
mobil bucut sih deh. Hampura teu bebeja heula moneng teh. Guru naon mana teh? Kita kenada. Kita ngada. Asa. Siap. La 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 la. La 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 la. Asik. Aing mah teh kita sinen. Sinena nyanyi ti heula sebal. Ini ogohan sia teh. Sebal. Mereka rempes. Sebel aku nyaon. Mana nyawe. Oh, Saha eta? Bapak Asep eta teh. 50. Sakil ge rezeki motong sok diomongkeun sia teh. Baik naon? Ya, tadi ge urang numpak kuda manehna eret 3 kali leuwih 50. Jangan dibalikeun ka 50. Amin. Aing sia teh. Ini da mengakukeun nami Neng Nurmi segala. Ya, hayang kicimpring tuh loba ti adun. Sorry. Ibu-ibu sorry. Sok pikir ya lamun dibedakeun urang mah boga grup lagi. Pamili cimpring. Sok teh mau dilanjutkeun lagu teh ada 50. Sok sebutan atuh. Apa ini dinya boga ikan hiu? Oh, didinya atuh. Salah. Segala rupa kita digawe heula tuluy dibayar. Atuh da mau atuh da aya mah ye usum DP pamanjer. Allah. Saya astagfirullahaladzim. Ah, iya beda. Bedanya bapak jeung anak pas gitu. Beren anakna eta ka bapana dibere ku bapana 50. Ari anak ari bapana bere 100, dak baheula kungsi di pintu. Kalian keun tali sakit belum sini. Apa di pintu? Gerak pintu. Aduh, aing tapi kakaren seumur-umur makin jelema juga sia. Aing oge kakaren bapak ki jelema meni goreng batu mie beureum dewok geus teh. Balik kok sia teh. Di benang teh. Ya, fungsi di lapangan pintu. Kieu sia. Pan memotoran. Terus. Digolo sia teh belum. Ya, wayana anaknya ulah ngambek nya ka bapana nya. Baheula kieu nya cicetnya. Karena sekarang pikiran saya. Tah, di lapangan pintu teh sebenarnya Penonton teh ngadengekeun sia teh. Kudu bobo. Aing jadi penasaran jadi kepo we teh teh euy. kieu. Bapak Haji Ahmad teh cerita teh nelpon. Abi teh nuju manggung di Ganjar Resi. Hei truk, payah. Kakarangan tinggal di truk, mulai alam tinggal di cici. Mirip kepedean sia teh. Terus supir truk ngomong-ngomong nih gede. Ngerakeun sia teh tuluikeun Pak Haji Ahmad teh kumaha. Anjir. Tadi siapa cowok? Siap. Kalau sekedar jadi aduh ini kutang kami biru deh. Soal ya tidak uang deh pakai kutang mama Tania. Hei, siapa? Wakbar. Tak ayam kutang gangsang. Gimana? Tadi hadapan kanan sapi. Gimana nih? Aduh. Aduh, punten Pak Kuy ya kakaren abi manginuk ya diusir aku mah lebar dia. Mimi tidak ada telepon 081 3556
kudu Cenah neng menitiasaan nyanyi teh. Udah biasanya ada apa zaman mah resep artis. Allah Allah. Tah langsung dia, ayo neng di mana bumi? Terus, Ayo dimaksudkan teh abdi mah eta bapak di Jatinunggal hari Pak ieu dekat ka Ciboboko. Terus Neng cenah meni, iya senang giring ngasupkeun ceruk ka bocah. Allahu Akbar sedih. Terus kumaha jawabna? Nyawios kata jorang ngasupkeun ceruk ka bujal mah tinggal tuk gitu. Terus saya ngomong kieu, tapi hayang di poe era. Terus kumaha ku pajaman Di bawah. Tapi dia masih moneng teh uing. di bawah ku pajaman. Terus aduh ngapain we? Aduh. Ya gibah teh kieu nya. Terus kumaha? Tah langsung kieu, abi teh bapak we. Bapak alon ya. Jawabna Gitu. Geus di belah nu poe ngomongna teh kieu. Abi teh luas. aing luas beuku. Bapak, geuning eta teh lain kana bujal, cepana teh da giling curug. Allah, Akbar kan jorang we hirup teh. Nya abi teh digambarkeun Bapak Haji Aman teh gitu-gitu ge pencipta lagu. Lagu-lagu kumaha? Kalekna turun. Bapak Panyut. Maknya aya lagu Mbah Kanyut. Bapak Panyut disolokan. Nyiu cai di solokan. Mobil minum jika kepok dibandingkan. Itu cetek. Ah, sebentar. Bapak Jamal mah mau banget gitu. ulang gitu lah. Bau. Itu. Kaharewosan ulah kitu. Sok atuh nanya teh. Bawa ada atuh kalak hiji, kalak dua. Are kasaha? Mau ke Mas Arwan, ada Mas Arwan? Ada. Biasanya Mas Arwan itu di Ganesha Pratama suka kada kodok ngasihnya 150 gitu. Ayo nama sejuta. Mas Ajuta tuh kada kodok. Mas Arwan, Mas Arwan, sini dong. Mas Arwan, Mas Arwan, Mas Arwan, Mas Arwan, Sakayu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Napas buatan. Allahu Akbar Aisyah kunaon? Ini loba. Udang cetek. Jodoh toyo ya. Astagfirullah jazakallah khairan kasiron. Mas Arwan terima kasih. 1, oh baru 3. Nuhun. Allahu Akbar. Aya deui. Saha? Bawa kene. Saha? Maaf. Maaf ayah. Manon. Maaf. Maaf. Tapi naon kasih ajas. Budak. Ayah maaf. Ayah. Oke, Ibu Ledeh. Woi, ibu dedeh. Joleh deh. Jok dedeh we. Urang. Eta mah sayur Ledeh. Yuk kita kasih musik yang meriah dina laguna aya lagu teler badai joget bersama-sama. Oke Mang Cepot? Siap. Silen, go! Aris. Allahu Akbar.
aing di Jatinunggal ke rupa-rupa jelema ih vitamin Ini serap apa? Nampangkeun nami abdi Diman. oh Diman gimana kabarnya man Alhamdulillah saya. Allahu Akbar Waktu kaki itu. Diman bisa joget Bisa. Ih joget aja geuna makanya Diman mau bawa cepuk loba. Di jalan mau duit sia 50.000. Allahu Akbar Sampai tuh mau lihat teh. Moal Ih, Diman ah Diman bade naon ka dieu pada ceramah Diman teh hayang jadi ustad. Alhamdulillah Da kamari Diman mah boga cita-cita hayang jadi ustad. Tapi hayang disolawatan heula sama meh Diman naik karukul panggung. panggung naon Panggung gembira. Tola al-badru alaina min samiyatil wada wajib syukru alaina mada'alillahi Tola al-badru alaina min samiyatil wada wajib syukru alaina mada'alillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum. langsung man sok atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya Sok dulu itu. alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala asyrafil ummah. Jangan banyak-banyak deui. Nama ke efek tua. Allah, terus. Paman tapi aku ila yaumil kiamah amma ba'du. Pada wargi sadayana dararamang ibu, alhamdulillah. bapak sehat, Ya hibah. mang cepot sehat, Alhamdulillah. ngajaga sound system. Nah, sound system saya kere. Aya udah yang tadi kita nonton. Dina langit ayeuna di mante bade ceramah bahwa kita itu harus nurut kepada orang tua. Dan juga tentunya kita harus banyak beribadahnya. Banyak beribadahnya. Nah, kita siap. Aya dalang elon, aya ustad gitu ting amokan Atuh dah aya ngomong teu ditanya teu dijawab. dijawab dari tadi ge. Urang teh kudu banyak beribadah. Betul atau tidak? Ulah bobogohan wae keur barudak ayeuna teh betul atau tidak? Tidak. Nah, kita siap. Ngamakunan. Mun ngajawab atuh awewe cari cing wae. Ieu mah nu ngajawab teh aya gawe unggul. Lagi mission gue nak. Tari riseun. So, urang teh ulah bobogohan sakareupna wae betul atau tidak? Tah, kudu kitu atuh. Hebat kada. Urang teh ayeuna teh lain hiburan unggul. Ibu, bapak, aki, nini, adik semuanya. Siapa aing pamagahan ngadoseui? Lain seuring ngarepkeun. Sok. Aing mah kurang kumaha atuh. Eta album mah. Sok. Ieu teh dina lalaka muludan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi urang. Nabi urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. 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 Kunaon iman?
ribut tadi tiung. Mana acara lagi wayang golek. Aya anu ditiung-tiung na dendek. Tuh, lagi benerkeun. Kumu anu diharap mah tiung na teh petut. Allahu Akbar. Ya, kita itu harus banyak beribadah, harus banyak berpikir, harus banyak ingat kepada Allah. Disebut nanti zikrullah syifaul qulub. Zikrullah syifaul qulub. Jadi gitu kan zikrullah syifaul qulub. Tah eta anu hatina ingat kepada Allah adalah obat penawar hati. Hati-hati dong bersama saya. Bahaya. Iya teh, urang teh dina raraga muludan. Mudah-mudahan ibu-ibu nu parantos sodako, Bapak Haji Asyik, oke tadi teh aya Bapak Haji Aman tu sodako. Mudah-mudahan sih kagentosan deui rezekina anu langkung-langkung. Amin. Tapi iman oge ngajak ke balarea. Boga ikan hiu 85 losi. Arek dikumahakeun. Arek digentunan ikan hiu mahakan putu. I love you karena ka Bunda Ratu. Ayat itu ayat. Ai Bunda Ratu aya. Arek sodako mah ka ieu. Alhamdulillah nuhun Bunda. Ieu teh dokumen teh sadaya. Aduh, Allahu Akbar syukurna mun dibageun. Salatullah salamullah. Aduh nuhun toha dua lillah salat tilu aduh Allahu Akbar. Aya ini aduh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah ieu teh lain barang main lain ngajual bulikeun ayat pangeran ieu teh isu jeung sedekah. Bundang masihan sakit anu baradengna. Mudah-mudahan atuh usaha ngasih langkung lancar. Amin. Oke sini paparinan kesehatan. Amin. Oke mudah-mudahan Bunda sini paparinan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya deui. Saha deui ya. Tapi da sama me loba deui ka dieu teh aya ngadua. Sok atuh sok. Iman teh aya ngadua. Sok seuri atuh seuri. Lain curi-curi. Oh, seuri. Aya ngadua aya kiriman terutama ka Bapak Camat urang almarhum kursanana Bapak Camat. Urang ngitunan mudah-mudahan mantena sing ditampi iman Islam. Oke keluarga anu dikanturkeun Ibu Camat Mama Rukiah sing dipaparinan katambahan jasa anjeunna perjuangan anjeunna mudah-mudahan urang sikenging magpiroti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Urang teh abukan teh Kang Ciput ayeuna teh ku ayana. Tadi Bunda Ratu jajak ulokon ke Sirun. Oke ka Ibu Dede, aya Ibu Dede. Aya. Anu bager mah aya deui. Saha? Ikan hiu ieu jaipong. I love you karena Ibu Apong. Aya Ibu Apong aya. Aya. Ikan hiu mahakan penyet. I love you karena Mama Hiye. Ikan hiu mahakan peti. Ya. I love you karena Neng Meli. Ikan hiu anu halus mas ya. Ikan hiu mahakan bom. Naon? Ngepeleduh bentuk modal. Ledak itu di HP-nya urang teh kudu sing waspada. Sing bisa ngajaga sapupuy
lah nepi ka kitunan. Aya kitunan lagu cenah ieu. Ieu kedulur-dulur urang ngintunan ku laguna teh. Boga lagu hiji lagu dina judul teh Bangkung Hideung. Ieu pan papamunut. Pamunut loba ieu pamunut di Bapak RW. Oge Bapak RT 02 Bapak Ujang. Terus Bapak Sumarna sareng Ibu ini. Bapak Surman sareng Ibu Nia, Bos Emin, Mamah Ona, Bapak Oo, Bapak Aja, Bapak Diat, Bapak Nurdin, Bapak Abud, ada ya Bapak Abud. Ya kan rampok ya. Oke, Kang Eka, Ma Odah, oke statusnya, oke Bapak RT 0 hiji, Bunda Ratu alhamdulillah nembe-nya, Teh Nina, Teh Endang, Teh Ecin, Ibu RW, Bapak RW, Teh Ai Onyas, Ibu Punuh, ayah Bu Punuh. Alhamdulillah Teh Idah, Teh Kokom sadayana. Ate Makmun, Teh Roro, Teh Iya, Ibu Hajah Ecin, alhamdulillah tadi nama Teh Aiwini, Ibu Hajah Dewi, Mak Nur. Ayah Mak Nur. Mangga kapayun Mak Nurnya, oke Ayus, sareng tetehna. Oke Bapak Haji Asep, alhamdulillah. Ai bapakku ayah. Iya spesial pisan mah kangge ka Bapak Kubu. Dina laguna Bangkung Hideung kasangakeun mudah-mudahan aya katampinya ieu. Kupikeun hari ini sapro. Kintunan aya saha we? Beneran.
Istilah beli wae aing jeruk kampung. Saha deui wae teh Kang? Naon sia? Slow bos. Tengah ganggu demi Allah bos ini slow. Slow. Kontrol bos demi Allah kontrol. Allah buat. Urang mana? Halo bos ya. Temusikeun demi Allah bos aing ngejati nunggal bergoyang deh aing. Allah. Ya datang aing mah ku ge balik. Yes ya. Loba deui aktivitas teh da manehna ya dilaporkeun ka itu ka Pak Don di aparatur pemerintah polisi. Ya bos. Demi Allah kontrol bos. Tenang tahu. Bos, naon? Yuk kahayang teh bos, lamun acara mululan kieu mah sugan teh arek pake dangdut. Ayeuna wayang golek ramai bos. Naon jadi ngalikeun? Hello. Elang bos, aing moal musik tinggal kejauhan aya iya ka Bogor aing nu di belar di tebukna di beureuman lu geulis. Bagaimana sok? Gegereun aki alang boy. Allah. Asa ngerakeun cenah. Apa kamu gelis mah gelis? Loba lu geulis boy, demi Allah katingali tu gegereun Bapak Jojo ge geulis lu. Majikanana nu Dia atuh naonan tadi bos lamun keur mabok teh mah ing demi Allah bos ningali kasep juga Dude Herlin amin aku rindu sama kamu aku sayang sama kamu tapi kamu milik orang dari naon eta teh kasurupan upin ipin bos kumaha beta nyanyi halus woi Aisyah nyarekan di motor aing kerarek nyanyi galeng bos motor si sakus bos bernyanyi naon bete ngeunahleun bete aku cinta sama kamu aku sayang sama kamu aku rindu sama kamu tapi kamu milik orang Aisyah kunaon tadi jangan nanti nununnya sosok tahu sia teh bos mual aya nu nyarek bos ningali ka aing menginum lagi beda bos Naon teh? minum naon beda lain alkohol tapi alpukat Sama lebih ka kitu nek mani demi Allah bos kontrol bos dak jaba ieu bari campur ku teh gelas ngan anu pengarna teh dioplos bos kunaon ku ciki isi amin saya sing insaf jadi insaf bos demi Allah cing eta lagu wang si Ciliwang hayang pakaulan aing lah ulah kitu nya ulah kitu sok wang si Ciliwang ngitunan ieu aing di mana bos? Eta di handap. Sugan teh geuhun euy. Cok. Bisa diseprapan deui.
eta. Allah. Hansip. Aduh. Aing dekat itu. Hansip. Allah kita datang. Aing maneh meni telat datang belebuk teh. Lain apa ayeuna teh lain naon kudu ngajemput Haji Aman Terus Nah, terus. ayeuna grab eueuh nu datang Oh, kuda nu pangasep geus diambrikeun jadi kumaha? nya teh antep simpan di sono Semua tingali ya aya nu mabok. Urang mana teh? tanya atuh Urang mana? teh Urang mana? Urang ulin yuk ah. nah sekali Oh, Hansip. ieu Cari ka mana wae maneh teh. aduh heuh bagja cenah ayeuna teh kan cepot jadi RT ngan ceurik wae cenah cing kontrol heula cenah sae cenah kitu cepat aman teh Heueuh ceurik nama dewek teh teh ku sedih hubungan alhamdulillah ieu berkat dukungan ti salarea. tah eta pokona maka eta bisa urang teh Heeh. tuh siapa itu polisi bandungan urang Aing dikaliwa si bapak polisi ge ngaliwat ini tuh alhamdulillah. gerak mana Pak Haji dia Pak Haji dah dia teh nuturkeun Mana Pak Haji Aman? sedap Ulu. Tahu RT. ya Salam dulu ke RT. selamat Oh iya. wilujeng jadi RT aduh Pak Haji mana pi kami mah anggar tepi Mana pun Tanya aing tah. tah aduh Benar. Kalau saya, leres dia kan RT masih kena jenang. Aloh, dia jadi teh apa namanya dipilih Oh dipilih. dipilih kemarin. dipilih Oh, mancan gugur RT sabaraha RT sabaraha. sabaraha amat iya teh rencana teh rek dikocok ku abdi teh Oh dikocok gitu. kumaha kesepakatan ketua ti Honda Oh gitu. Oh bener. Ya tapi kaki lagi alhamdulillah alatan ketua roda urang teh teh. Oh, harus narumpeng. Alhamdulillah. Lalu kirim tumpeng di RT tadinya. Kan hanya ngomong saya tadinya. Naon? Berarti nanti dan pertanian teh Kang Eko. Kuah. Gambaran Kang Cepot tadi sana menernya. Bener. Ada program di pemerintah. Ada hiji. Warga masyarakat teh kudu nyariin kartu tani tengah garugu. Untuk teh beli penuh ke mahal. apa kemarin Pak Abi geus dikirim kartu Saware dalam mah. kartu kaple Saya mah. Pegawaian mah ada saya. Kan RT. Lain tapi kakak juga play si bonsai. Sarwa jeung si Ohen. Eta uremi geura. Mana si Ohennya we udah kiruan Ohen. ada kepoe 17 Agustus tahun 2045. Aduh, lumayan Ohen dulu ya lo. aduh Mang Ohen Ohen. Hei, Apa kita ngajak gadrum di jalan? wah, dah tuh ayo Ohen ngajaga ke rumah, ayo si bonsai kita ikut urang tuh. Saya anak bisa nungalibat. jeung Pak Haji Aman malicik urang mah anggar mah dijodokeun teh teu jeung geum jeung eta geuningan oh kapura para di panganten teh Panganten, Janur. Paji. Kumaha? Duh ya, pokoknya malam mulai nu macem-macem di lemur yeuh lamun eueuh jelema ieu insyaallah. Oh, gitu. Lamun anu mabok-mabokan laporkeun ka Ohen. Aya anu nginum laporkeun ka Ohen. Itu lu mau. Aya nu bobogohan laporkeun ka Ohen. Paji aman. Jadi bahan anu ieu lele. Lele, bagi asep ini. Kalau gitu lah. iya tah ieu Kang Epot Apa? Kang Epot teh kan ayeuna teh RT anu anyar Bener-bener iya bisa. teh salah sahiji tokoh Pak Haji Aman teh cenah aya keluh kesah ka Kang Epot Oh. tadina teh ayeuna pupuk kumaha upami warga masyarakat mau dipenta dulu Naon kumaha dulu nge?
Sinang ngaruputut saurang-saurang. Aduh. Kang RT kumaha eta gemuk yang diturunkan dari kumaha carana ulah mahal ya. wah gitu ya Kalanul ya. kakek bakal diwakilan di SMTV ku Akang kayak bakal ngobrol masalah gemuk kita di Bapak DPR Mudah-mudahan Bapak DPR-nya tapi Iraha eta. besok malam jam 7 di SMTV oh besok anjing jam 7 sore. oh jam 7 wengi Oh, sareng DPR. salah ketua DPR salah anggota DPR nah Di komisi A, komisi B nah wilayahnya. itu Atuh berarti akan mau ngairtean deui. ngomong lain nggak RT rek nanyakeun sebagai wakil kiranya kumaha ieu masalah tani sabab ayo ge urang teh komisi C nama geus aya di dieu model kanoli cuka cokot cuci piring segala rupa aya Eta mah aduh. Bagian sebelum saya Eta dengarnya. kalian apikeun. bener Naon deui? lah Sok we jeung si bongsanya. Kade eta pangurengkeun we masalah gemuk turunkeun deui. Amin, amin. Siap, siap. Kade wayahna isukannya ka komisi A, komisi B, ka bupati wayahna gitu nya. Ieu teh talanur deui eta nya. Eta pisan pengennya. Kamu saya sok we si Ohena ya betul kamu saya. Aya ohen. Ohen. Aya nama. Kajian siap sok kata jeung si bongsanya. oke Jadi ayeuna kieu nah meureun bonsai teh kudu ngalamar deui ka PRT ieu teh. alamar kumaha Heeh, hayang jadi hansip jeung ohen. oh bisa jadi ngan ieu bosai Ya. ieu teh dina raraga ayeuna teh urang teh diampukan teh ku loba ieu sponsor Alhamdulillah. Pokona mah ti ibu-ibu senam aerobik. Oh. The Big Family Door City. Door City nah oke bosai ieu teh bacakeun kumaha nih ieu teh loba dukungan urang teh Ka Ibu Imas, Kira Uwi, Margi, murang kalina kecelakaan. nah saya teh kecelakaan we saya teh babalik Ibu Imas aya? Enggak, bebas Kira ya. Uwi, saurna teh nya. Kecelakaan kunaon? Murang kalina sampai anak digebros karena sepatu. Eta mah geus biasa. Eta mah lain kecelakaan beleguk. Oh, benar. Eta mah geus biasa asukan sepatu mah jelek gitu atuh. Tah urang teh perlu nganuhulkeun sok dirinya teh bacaan hiji-hiji. Tuliskan 3 gerak dasar manusia. Nuka hiji. Olahraga sehat. Nuka dua. Kedua, Nu kadua gerakan yang naon ieu mah teu lain. eta nu telah dinya palikeun. Ibu. Ya, ibu. Ya, maaf. Aya maaf kabayun maaf. Aya. Nah, terus Asa sih pembagian sembako. dan palai tugas hasib teh keur kabejaan jemputan hiji-hiji. Ibu Dede. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Katilu. Katilu. Ibu camat ieu mah kan kitu-kitunya lain teh kaharupnya. Bisanya udah puisi. Nuka opat. Puisi kumaha? Bisi datang ka dieu langsung puisi. Dokter itu kan. Anu kaopat. Satusna ibu camat Aya, sareng keluarga Mama Rupiah. Ya leres. Ibu sama Aya. dia. Anak adong. Anak adong. Mah adong. Mah adong. Si eta mah tetep balik. Maapong. Maapong. Maapong terus kabayun. Teyet atau Terus Neng Neni. Neng. Ma udah. mau dah. Nya. Terus. Bapak RT 0 hiji. Teknologi. Bunda Ratu anu tadi geuningan. Alhamdulillah. Sakitu mundelna. Lain eta mudah-mudahan segala kita sadari nah say. Insya Allah pokoknya mah di daerah Sarimekar ieu mah Kang urang teh tong hariwang lah. Hariwangna kumaha masalah teh? Ulah hariwang maksudnya. Ulah hariwangna kumaha? Soalnya dari mulai polinya Polinya. nya olahraganya. Olahraga. Tausiahnya. Tausiahnya. Sareng eta markisnya. Oh ya kebudayaannya juga. Iya kebudayaannya juga. Terus Bunda Ratu deui Teh Lina. Sareng Tendang, Tenjang. Teh Ecin, Ya izin. nya Ibu RW, sareng Bapak RW 08 katanya. 08 betul. Aing onyos. Ayo onyos. Onyas. Onyas. Tinggal tuh tulisan tehnya Gusti. Ayo mana bisa maca aja. Ayo onyas dan onyos. Apaan SD atau apa deh? Sok dulu. Teh Ida, Ida. Teh Koko, Teh kokong. bapak-bapaknya ayah Bapak Ujang, Bapak RT 02,
Eta mah leuweung teh jadi kuae Kak. Nah, aku itu. Aya akang teh kuae Pak. Oh, ayah kamu Bapak Sumarna, Ibu ini, terus Bapak Surman, sareng Ibu Nia, Ya, itu. Bos Emen, Mama Onal, Ya, terus Bapak Om, betul. iya, Bapak Aya, Betul. Aya Bapak Nia, Aya Bapak Nudi, aduh Bapak aku, Teh Toto, Ibu Ingin, Abdul, maka mana ada atau sekali ada kan? Terus tadi. Kacan, nuju aya pamongan, biasa hari istri mah pan aya halangan teh. Oh, benar. Mau datang bulan tidak cocok. Aduh. Nah, gitu ya. Nah, itu bos saya tadi tidak malu. Keo lah, ya kabe keo lah. Oh, sok atuh deui. Teh Roro, Betul. Ha. Makmun, Teh Iya, Ibu Haja Eki, Teh Aini, Ibu Haja Dewi, Mang Nur, Teh Weni Dewi, Betul. Ayus, Betul. Teh Betul. Haji Betul. Asif, atau sakit, Atau sakit wae. Cekak. Teh Alahnya anu pika di utak itu tugasna pemerintahan teh gitu. ada tugas abi naon kayaknya. Urusan di dinya mah hansip teh menjaga keamanan. Eta mah sidi Geus puguh tah aduana jadi asisten we. nya ari Urusan ayeuna mun urang teh kudu teh perlu nganuhunkeun teh dulu-dulu di lembur barayan di kotana. Ieu mah sugan aya sepatah dua patah kata nu disebutkeun ku bonsai ke baraya ke dulu-dulu urang tuh nuju narongton. eta kan. Nya intina mah kieu Kang. Abi teh ending gitu teh. Kalau pagi akan teh kudu ti subuh. Ari teh abahna teh eueuh di dieu teh. Terus Suka teh eueuh yang obat teh ka dieu. Si mana? Ari teh ngabahuai. aduh tak gitu saya benernya urang teh. Jadi intina mah kieu mereka nitip ka warga masyarakat oke utamina pemuda. Lantaran pemuda-pemudi teh ieu teh urang teh bentengna wilayah urang. Sangkan supaya ieu daerah teh aya nanti generasi. Betul, kayak generasinya. Ayeuna ninggal RT RW itu nonoman. Nah, Ya, itu panjang kene lengkah kan. panjang kene lengkah. Tinggal ayeuna kumaha meureun antara masyarakat jeung pemerintahan teh siga hayang dipangajikeun ku Aagim. Siapnya Aagim. Siap, kayak urang pamangan ngaji. Tangan inti nama kieu Kang. Silih asa, silih asih, silih asuhna. Dah, bener. Sing kajaling deui meureun kitu nya Kang nya. Bener bisa. Dina esta ieu dulu urang. Aduh, alhamdulillah yo, aduh, alhamdulillah wah. Pak Jojo, Iman, nuhun ya man. Sip. Aduh, kumaha. Sahasan itu tidak mang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumaha Pak Jojo? Mohon. Nya. Amin. Amin. Pasien mik pasien. Oh, atuh. boleh sekadeuleuh dewe mah di dieu. Nuhun. Jadi kalau mereka ciron Pak Jojo tak cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jojo teh hidup teh damang, mudah-mudahan sing enggal damang teh bae teh. Amin. Tah lain juga mangkeun ku dewe. Lain ada mangkeun mah amin Allah Subhanahu wa taala. Urang mah darma ngadoa. Nah, nyari angka kita lupa penonton teh aya langkung 40 hiji we nu dijaba insyaallah urang keng keberkahan sehatnya. Aduh, tobat balas bonsai cai wayahna amal kenela ka itu urang ngaraji bebarengan ieu ah. Siap, mangga siap. Alhamdulillah dapat ka kitu mudah-mudahan atuh nuju teu daramang sehingga damangnya sing disehatkeun sabihari dina raraga memperingati Maulid Nabi urang Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sami-sami kintunan lamun maca Al-Qur'an teh lamun aya nu salah urang teh bakal menang dosa lamun urang sholawat babarengan tatusna ge dinu salahna bakal dipaparinan syafaat pitulung rahmat ti kanjeng Nabi urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning aya baheula main nu kieu geuningan cok sedih lamun ngalikeun kisah kanjeng Nabi.
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Aya uningan misalnya eta? Sok teh ieu teh kisah Kanjeng Nabi nu penuh suka duka, mudah-mudahan urang sidangin syafaat di mantenna amin ya rabbal alamin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya
dulur api miring Gusti kasawan Allah ya Nabi ya Allah pamugi masyarakat Pintu Sadayaman sehingga dimiliki Allah Subhanahu wa taala Yuswana mugi panjang Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sehat lah bonsai dan selamat gimana Alhamdulillah saya sakantenan penginten pangdoakeun aya SGC oge di dieu teh SDC teh saha SGC YouTuber alhamdulillahnya oke Alhamdulillah SGC YouTuber yang selalu ya terus ieu New Gita Nada Entertainment oke New Gita Nada Entertainment ya mungkin gitu di negara kalong Pak. Alhamdulillah tadi kalau ate tutulubun jauh dari salah ke sini alhamdulillah. Tapi merasa senang bonsai. Iya. Walaupun masih ada seret biasanya lamun keur ngaos masuk aya susu.
Tapi ieu lain naos da wayang golek aya na oke cai herang syukur aya kopi aya aya nuhunkeun ka cep anya sira ka humas siap sadeui urang doa sasaran iya penting lain tina mah urang doakeun sadayana anu di dieu utamina ka sadayana warga masyarakat ka para sesepuhna mudah-mudahan si janten motor penggerak kemajuan desa Sari Mekar nya aja betul. Nah, meureun kitu Kang Bongsanya urang sekedar naon atuh da ngadoa mah da apalah si cepot da bisa nanging ka sakur ngageuleuh ya kitu sok sieun komo kudu cara utama nama pangitan hapunten oke bonsai kakirangan anak kesayangan ya betul ya eta pisan Pak RW rupi namanya bonsai oke anu tapi omongin wae bonsai mah tuh sudah apa-apa ayo iya hampura sok sadayana tangannya di atas urang menekung lamun nyuhunkeun doa urang teh kudu kalipur tanganna teh ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun utmir ibarat urang menta jajan karujatan sepuh pasti tangan teh pak nah lamun hayang meser HP pasti tanganna teh gitu ya urang sadayana kaluhurkeun tanganana mudah-mudahan urang sing dijauhkeun deui tinu balai iya ieu sedekah sadayana nu galantung di dieu mudah-mudahan sing kenging keberkahan oge syafaat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin amin nya ieu aya doa tapi kudu sasarengan mudah-mudahan ieu balai teh seperti wabah corona taun disebutna teh taun teh wabah sing ngaleungit da karunya anu hajat sesah bu kahandapkeun lah tanganna tong ditengkeun cangkeul ya ulang doa sok tanganna di atas urang sami-sami sesarengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tahassantu bihismillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tahassantu bihismillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tahassantu bihismillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan yang murang kali sing salolehnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana minal bala'il mughramina ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana minal bala'il mughramina ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana minal bala'il mughramina ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min sharri fitnatil mahya wa min sharri fitnatil masih dajjal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma kun fayakun ya Allah mangga sebatan kahoyong urang. Allahumma kun fayakun ya Allah. Allahumma kun fayakun ya Allah. Sebatan cita-cita urang bu sadayana
kahoyong urang sadayana urang ngamulutkeun urang sadayana sebatan kahoyong urang insyaallah dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kun fayakun ya Allah. Allahumma kun fayakun ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anu teu damang sing enggal damang, anu usaha nuju manggiru mudah-mudahan sing tiasa naik deui sing teuing kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu nuju gaduh kararepet boh kanaon mudah-mudahan sing digampilkeun kangge bayar mah. Mudah-mudahan sing dijauhkeun tina hutang jeung sagala rupina. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kun fayakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang pinetik teu barang sari-sari tutup lawang sing berkata.